Wilujeng patepangkeun deui pamirsa sadaya. Warta utama ieu ngeunaan pambalap ngora ti Indonesia, nyaeta Veda Ega Pratama. Nembe nyetak prestasi anu luar biasa dina debut Moto3 di Thailand. Veda Ega tampil gemilang serta hasil finish di posisi kelima. Manehna sempat bersaing sengit di jajaran hareup pikeun ngarebutkeun podium. Hasil ieu nyetak sejarah anyar salaku pencapaian panghadena pikeun pambalap Indonesia di kelas kasebut. Saterusna, perjuangan Veda Ega Pratama bakal dituluykeun dina seri balap nu bakal datang. Seri satuluyna bakal lumangsung di negara Brazil. Hayu urang doakeun sangkan Veda bisa terus konsisten sarta ngaharumkeun ngaran